Naon sih kueh putu ayu teh? Kueh putu ayu nyaeta jajanan kuliner tradisional anu populer di Indonesia. Kueh tradisional ieu teksturna lemes sareng sengit pandan anu khas. Kueh putu ayu dikenal minangka jenis kueh tradisional di Indonesia anu asalna ti Jawa. Ngaran putu ayu sorangan miboga harti anu endah, di mana putu asalna tina basa Sanskerta anu hartina kembang atawa puspa. Sedangkan ayu dina basa Jawa hartina geulis. Kueh ieu sering disayogikeun dina sagala rupa acara sapertos hajatan, lebaran, pesta, atanapi janten jajanan sapopoe. Sajarah asal muasal jajanan putu ayu ditilik di zaman baheula di Pulo Jawa. Kueh ieu mimiti diwanohkeun ku orang Jawa dina zaman kolonial Walanda. Sedangkan sumber sejen nyebutkeun yen jajanan putu ayu teh geus aya di zaman kerajaan-kerajaan di Jawa. Sampurasun rerencangan sadaya. Tah sateacana rerencangan tos ningali cuplikan pondok kumaha cara ngadamel kueh putu ayu. Ayeuna abdi bade ngabeberkeun deui langkung jelasna kumaha sih cara ngadamel kueh putu ayu supados rerencangan tiasa ngadamel oge di bumi. Wilujeng nyaksenan. Saatos nyiapkeun alat sareng bahan anu ditangtukeun, lengkah kahiji nyaeta pupuskeun saparapat endog, hijikeun saparapat gula bodas, teras galo ngangge mixer nepi ka beukah. Tah kirang langkung dugi adonan sapertos dina video. Tambahkeun tepung kana adonan lajeng galokeun deui nepi ka rata. Tambahkeun hiji sendok SP kanggo ngabeukahkeun kueh. Tambahkeun cai pati anu tos dicampurkeun jeung sasendok sari pandan. Tambahkeun uyah sakedik pikeun nambah rasa gurih kana kalapa. Teras siapkeun citakan kueh anu tos diolesan ku minyak. Samemeh adonan dicitak, tambahkeun kalapa parut kana citakan bari diasupkeunna di dedet. Salajengna adonan tiasa dibahekeun kana citakan. Adonan nutos kana citakan disepan dina langseng kirang langkung 5 menit nepi ka asak. Kue putu ayu siap disayogikeun jeung diopi sareng kulawargi atanapi sareng rerencangan. Ropina mong sakitu nu tiasa dipika hatur, mugi tiasa janten mangpaat kanggo rerencangan sadaya.